Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha barudak daramang? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Tepang deui nya kelas 12 IPS 3 pangintennya ieu teh. Satacan di kawitan urang ngadoa heula mangga nu mimpin doa dinten ayeuna hoyong ku Hanifah ku KM we heula ayeuna mah. Mangga Hanifah dipimpin heula ngadoana nya. Mangga. Hayu rancangan sadayana satu acan ngawitan diajar urang ngadoa sasarengan heula nya. Ngadoa di kawitan. Rengse Alhamdulillah hatur nuhun Hanifah. ini sami Saminggon kamari kan urang teh terus diajarnya ngeunaan materi anu ayeuna teh nyata materi artikel. Cing cobi manawi aya nu emot keneh teu. Artikel teh naon? Ilah manawi ilah. Kumaha ilah. Artikel teh nyata Naon? tulisan karya ilmiah anu sina tiasa mangrupa argumentasi ti penulisna. Pragla kang ilah ke di ku bapak diciriannya ilah tos tiasa ngawalar ya sa patarosan emut keneh berarti larasnya. Sareng alhamdulillahnya kata Wisna di kelas ieu rempeg tos hadir bapak ningali nu absen teh sadayana hadir. Tah satu acan di kawitan ya speaking heula cobi prak pilih seangka ti antara angka hiji 3 5 7 atau nepi salapan teh dah disebatkeun. Tah nu milih angka salapan teh hidup kalebet jalmi gede kawani cenah. Tah jadi engke nu milih angka salapan ieu mah pangwanianana engke teh bakar resep naros pami di piwarang tereh geranya. Tah nu angka 7 mah hidup teh kalebet jalmi normal cenah. Jalmi normal teh nu kumaha? Jalmi mun upami di piwarang nyarios, piwarang nyatet, numut kana parentah pituduh. Nu milih angka 5 mah hidup kalebet jalmi nu gaduh bakat kasindem cenah, bakat terpendam, bakat nyanyi, bakat joget panggil. Nu milih angka 3 mah tah ieu cenah. Hidup kalebet jalmi nu romantis. jalmi nu romantis mah biasana jalmi teh care, perhatian. Pami aya nu peryogi dibantos, rencanganna dibantos, pami anu anu hese ditulungan, tara nyicingkeun batur. Biasana dipikir resep ku rencanganna. Tah ieu mah kalebet jalmi anu calakan pangpinterna di kelas. Urang lajengkeun wae nya kangge materi dinten ayeuna ngeunaan materi masih ngeunaan artikel. Nulis artikel bahasa Sunda materi ajal kelas 12 di Seman 2 Padalarang. Tensi dasar urang teh ngeunaan artikel keneh. Nyata 3.5 sareng 4.5 nganalisis isi, struktur dan aspek kebahasaan teks artikel berbahasa Sunda. Menulis artikel sederhana berbahasa Sunda dengan memperhatikan struktur dan penggunaan kaidah kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensina dinten ayeuna teh urang teh baris ngan saukur 2 nyata mampu menganalisis aspek bahasa isi artikel bahasa Sunda sareng mampu merancang kerangka artikel sederhana berbasis masalah atau tah supados maham kana wangun artikel rak coba buka contoh artikel anu aya di nusit ieu. Atas kata wis? Tah nya artikel teh nu di link eta teh ieu sapertos kieu. Tah mangga ku Bapak dipasihan waktu seula kangge dibaca di ILO program bantuan kuota pamarentah nuju jeung udagan. Tah saatos dibaca kin dihandap aya uji pemahaman.
tah ieu diklik ku hidup. Karena sapertos kieu aya patarosan-patarosan anu kedah diwaler ngeunaan artikel. Ya. Sok mangga dipasihan waktos 5 menit. Ku Bapak. Pamiat. Tos ke aya penteuna bari ku Bapak tinggalnya anu atos mana tos aya anu beresnya. Hanifah. Wah, Hanifah kedah langkung ieu deui nya macananya. Nuhun Pak. Ayo tos sae sok nu sanesna bari nya. Tah Emma, saya Emma. Alhamdulillah. Kalebet kana wangun naon anu tadi dibaca teh? Barudak artikelna Argumentatif. argumentatif. Nah, argumentatif ilah Margi di dinya nunulisna masihan sawangan menanggapi pendapat karena eta tulisan eta seratan Pak. Wah, laras pisan. Ayeuna urang diajar ngeunaan kelompok ku Bapak terus dibagi 3 kelompok kelas ieu teh nyata kelompok Guru Minda, Sunan Ambu sareng Purbasari. Dinu kelompok Guru Minda teh aya Ai Rohati, Denis Erla Bayu, Emma Rohimah, Ilah Nurela, Siti Kofidasari sareng Hasan Delta Varian. Ya, ta eta kelompokna. Di kelompok Sunan Ambu aya Ayu Yuningsih, Eli Sarimana, Fitria Ulfa, Kania Nur Latifah, Isoman Sewulan sareng Witri Rapida. Tah eta kelompokna. Dinu kelompok Purbasari aya Cici Puspitasari, Emma Rahmawati, Hanifah Siti, Ismi Sinovac, Dena Antigena sareng Ali Maskerian. Tah eta nya kelompokna teh. Tah dinu kelompok hidup teh ke baris nyusun artikel sasarengan. Ieu lengkah-lengkah nyusun artikel teh. Ke hidup prakteknya dinu kelompok. Nu kahiji nya eta nangtukeun tema artikel. Naon temana anu bade dicandak teh? Tong sasah-sasah nya tema artikel mah anu caket sareng kakawasa we ku urang. Nu kadua nyaeta nangtukeun tujuan jeung judul artikel. Tah tujuan teh nyaeta wangunan nu tadi, nah bade argumentatif, bade persuasif, bade naratif anu nerangkeun kronologis. Sareng judulna, judul artikel urang naon dicocokna. Ngumpulkeun bahan data, tah saat sakitu dikempel data ngeunaan materi nu urang bade diseratkeun teh. Teras nyusun pokok bahasan jeung rangkai karangan dituliskeun tah si bahan-bahan eta teh nu cocok teh kana rangkai karangan. Tah dinten ieu mah dugikeun ka bahasan jeung rangkai karangan unggul nya. Tah nu terakhir mekarkeun rangkai jadi leunjeuran artikel. Tah ieu dinu panglawungan salajengna tinu rangkai ieu urang nyentenkeun artikel. Tah pikeun masalah anu di pedar dinu artikel hidup sapados gampil ku Bapak terus disiapkeun sabaraha masalah pikeun pemilihan tema diantawisna nyaeta kahiji masalah sampah patulayah di mana-mana. Nu kadua bebas campur gaul barudak sakola. Tah stres diajar daring tah ayeuna pisan ieu urang diajar daring teh leungitna pagawean alatan sasalad cyberbullying. Nah ieu raket pisannya jeung urang komo dinu media sosial. Lalu masyarakat anu hare-hare kana prokes protokol kesehatan. Nah, temana tos ku Bapak acak ieu aya tema A B C D E. Kelompok Guru Minda tadi Ai Rohati, Denis Erla, Emma Rohimah, Ilah bade milih anu mana? Materina manawi sok? Bapak D. Cobi D tanya. Tah ieu anu D teh ieu leungitna pagawean alatan sasalad. Pas kelompok Sunan Ambu kulan B. Bade B sampah patulayah di mana-mana. Kelompok Purbasari Cici Puspitasari, Emma Rahmawati, Hanifah. Mangga. Stres diajar daring. Tah ieu teh mananya? Ayeuna ku Bapak dipisahkeun ieu nya sitna mangga dipisahkeun grupna ngadamel rancang. Tah rarancang eta teh engke didamel kana
ieu nya di-upload kana blog supados tiasa katawis ku sadayana gabung heula ka room Zoom-na masing-masing kelompok. Ku Bapak diapungkeun dinu kolom chat-nya. Atas ku Bapak di kolom chat-nya mangga gabung ke kelompokna masing-masing. Diskusi ngeunaan tadi persoalan masing-masing. Pami tos eta dinu blog ku Bapak tos dinu chat-nya eta teh blogna teh sapertos kieu pami dibuka ku hideep. Aya guru minda mah di dieu nya. Mohon guru minda di dieu guru minda mah. Ai beungitna ieu tadi dia tos dinamian pagawean ta ai rohati prak serat kalimat pokok hidup di dia jantan kangge merangkai karangan tadi teh ngaguluyurnya pami artikel mah seueur paragrafna sok bagi-bagi ku hideupkeun kalimat pokok paragraf kahiji engke Denis kalimat pokok paragraf kadua Emma kalimat pokok paragraf katilu Siti Kofidasari sareng Hasan Delta varian sami pondok kue pangintennya apanya? Pondok kue teu kedah panjang-panjang na kalimat pokok. Itu oge Sunan Ambunya tah pami atas nyeratkeun di kanan teh aya seratan publikasikan eta dipencet. Tah engke tulisan hidup sareng settinganna bakal ka-upload janten wangun artikel di blog sapertos tadi nu di ku Bapak ditinggalikeun di kawit ya nu Purbasari sami prak di dieu nya tah mangga 10 menit mangga 10 menit nya. Siap mangga Bapak. Ayo atuh kumaha kelompok guru minda? Etanya seur etanya abi mah jigana bade anu di PK di kana eta PHK nih. Oh nu kitu. Nya. Dina eta we seueur moal anu tarutup janten we eta geuningan mohon Jadi anu dilirenkeun ya. Guru Minda, Bapak lebet ka Guru Minda kumaha tos aya? Mohon itu saurna saur Siti Kofidasari teh bade naon? Anu Siti bade ngabukena karangkana teh ngeunaan masyarakat anu kudu lingkungan. Oh, saya pamihasan kumaha Hasan? kadah tawakal cenah Pak Hasan mah. Nampi wae. Bapak ka ieu heula ayeuna bade ka Sunan Ambu. Sunan Ambu kumaha? Atos aya anu ngeunaan naon ciosna? campur gaul Pak, campur gaul. Oh, bade campur gaul. Oh, campur gaul wae. Mohon ke urang lajengkeun kanu terakhir Purbasari. Purbasari aya Teh Emma Rahmawati kumaha? Ngeunaan stres diajar. Mohon kumaha? Stres Pak, iya abi oge tuh laptop pararem nyanten dengan Oh, mohon. Tatiasa dietakeun nya eta pengalaman real. Sok mangga diseratkeun nya di nu blog nu sewang-sewangan. Atos? Atos, alhamdulillah. Atos diseratkeun? Sok mana kelompok masaheula nu bade presentasikeun hasil sawala kelompokna di nu blog tadi. Guru minda heula? Sok mangga. Di share screen-na tiasa. Iya, mohon ieu sanes. Mohon leres Bapak. Tos aya geuningan mohon judulna Leungitna Pagawean Alatan Sasala dieu nya. Mohon Pak, janten kanggo kelompok guru mindama anu kahiji tadi rarangkat di aing nyaeta ngeunaan sasalad Covid teh atus aya sataun kajadian teh malitos langkung ya Pak. Tadi lajengkeun ku Denis rarangkat di Denis teh saurna seueur jalmi anu janten korban alatan Covid teh. Diteraskeun ku Emma seueur pabrik anu ditutup eta teh ngabalukarkeun seueur PHK Pak anu dagang mohon janten rarugi. Terus dilajeng ku Ilah seueur Ilah teh pamarentah teh masihan bantuan ka
korban anu kadampak Covid teh geuningan. Mohon. Sakeula kangge kelompok guru minda. Aya nu bade mairan heula nu bade namihan ka kelompok guru minda ieu ngeunaan rarancangna. Langsung cobi urang tinggalnya Sunan Ambu. Oh, mohon ieu Sunan Ambu atos. Bahaya bebas gaul pikeun siswanya ayunya. Saha nu bade ngadugikeun? Aya nguping soantena ieu Bapak mah Eli cobi. Nyobian ya Pak. Mangga Eli. Tadi rarancang kelompok Sunan Ambu dina topik bahaya bebas gaul pikeun siswa. Ayu tadi nyerat dina ieu rarancangna ngeunaan kahirupan rumaja anu modern. Kahirupan rumaja anu bebas. Nuhun. Tadi abdi ngararancang bahwa dina eta teh aya teu saeutik siswa atau napi siswa anu bobogohanana leuwih ti batas gitu Pak. Oh, gitu. Terus Fitria nyanggemkeun yen loba kajadian anu jadi contoh misalna aya siswa atau napi ajame nu hamil di luar nikah. Alhamdulillah saya pisan neprakeula kangge kelompok Sunan Ambu. Hatur nuhun Eli. Aya nu bade mairan heula teu? Kelompok nu katilu Purbasari kangge Cici, Emma Rahmawati, Hanifah atos dipublish. Atos pami atos cobi urang ceknya. Mohon bebannya diajar daring. Meredugikeun ku saha ieu? Ku tacan nguping soantena Emma Rahmawati cobi Emma. Mohon Pak. Mohon ieu teh janten kelompok Purbasari abantun bukan diajar daring. Sawer Cici sasalat Covid mau dampak ke dunia atikan. Pendidikan teh atikan ya bahasa Sundana. Terus tahu kami ieu Emma Rahmawati lah ditutup ke setahun. Ini eta teh nya 1 tahun setengah ieu mah kedahna setengahnya panginten. 1 tahun setengah cenah. Terus sawer Hanifah siswa jeung kolotna ngarasa stres alatan kudu diajar mandiri di imah. Oh, janten guru nu kedah ngajar siswa teh ayeuna mah sepuhna nya. Mohon sepuh mah langkung stres sapertos nama Pak. Mohon leres. Oke, prakeula kangge kelompok Purbasari alhamdulillah nya sadayana parantos mindang. Tah kitu geuningannya rencangan lengkah-lengkah urang parantos tiasa geuningan ngadamel rarancang ngadamel artikel teh pami masalahna deukeut jeung urang mah katawis tadi pokok-pokok materina galurna sapertos kumaha tas katawis satu acan dipungkas cobi Bapak Naros aya nu bade nyindakkeun teu tinu panglaungan urang dinten ayeuna. Nyusun karangka artikel sanes Pak. Mohon laras aing nyusun karangka artikel. Naon wae tadi tetahapan teh cenah? Emma, mangga Emma. Sok. Kumaha wae Emma Rohimah? Bapak tadi teh kapencet tapi wios we nya. Mohon. Nya jadi kapencet ngacung, tapi wios we nya panya. Pokona mah Pak. Mangga. Tadi teh kangge ngadamel artikel kedah disusun heula rarancangna lare saur ai. Teras minimalna ngadamel kalimah pokona we heula supados tiasa dijantekeun artikel seueur kitu Pak sagemblengna. Manawi laras Pak. Gitu laras. Laras pisan. Hatur nuhun Emma Rohimah. Ai sareng Emma ku Bapak ditambihan kenteuna nya. Asik. Panter ye. Tur nuhun Pak. Nangtukeun tujuan Pak. Tah nangtukeun tujuan janten urang pami ngadamel artikel teh kedah gaduh tujuanna kangge naon artikel eta teh. Oh ieu mah kangge deskriptif ngajelaskeun hungkul kieu diajar daring teh argumentatif kangge
ngadugikeun ka mandang urang ngeunaan tadi campur gaul misalkannya bebas wah abdi mah teu satuju kulantaran anu tah sapertos kitu aya udaganana. Hatur nuhun Eli oge ka Bapak ditambihan benteuna. Tan sakitu wae pangintennya panglawungan urang dinten ayeuna teh ngeunaan ngararancang kerangka artikel sareng analisis kebahasaan. Tadi urang teh sasarengan nganalisis kebahasaan dinu artikel contoh sareng nyusun kerangka artikel sasarengan dinu kelompok. Tepang deui dinu panglawungan basa Sunda Minggu Payun. Kangge dinu Minggu Payun teh rarancang nu hidup tadi didamel ditambihan deui didagingan deui. Tadi mah kan kalimat pokokna nya sok ayeuna di bumi aya waktu minggon pikeun milarian bahana anu pokok-pokok anu tadi teh naon unggul anu bade ditambihkeunana ras diuwuhan oge ku gambar ilustrasi. Tadi kan aya kolom kotak kosongnya eta teh tiasa didamel gambar. Janten teh hasil karya hidup teh tos janten aya dina blog online tiasa dibaca ku saha wae. Tah hatur nuhun. Sakitu panginten saat acan ditutup dipimpin dari doa. Tadi mah ku KM ayeuna mah hayong ku sekretaris ku Kania nya dipimpin ngadoana. Mangga Kania. Mohon Pak, alhamdulillah rerencangan sadaya urang parantos diajar ku Pak Andi. Tah, hayu urang sasarengan maoskeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak.